Rasul beres dibersihan dikucuran diwasuh kunaon ku air Zam-Zam mangka ku Allah ngalangkungan malaikat Jibril sareng Mikail dilebetan ku pirang-pirang ilmu dilebetan ku pirang-pirang hilim dilebetan ku pirang-pirang keyakinan ditabaruk kami urang sadayana ketika urang dina kahirupan wabil khususna ibadah iri dengki aniaya sirik pirik jeung sagoropina ulah aya dina berarti ayatna operasi teh lain di orang Amerika tapi di zaman Kanjeng Rasul dina saderajat Isra Mi'rajna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah patuangan aku saha ku malaikat Jibril sareng Mikail dicana ka sumber Zam-Zam dikucuran tilu gayungan bangsa gayung tema diwasuh manahna diwasuh sagarupina ku tilu pirang-pirang kocoran air Zam-Zam saat Kanjeng Rasul dibelek dadana dibelek jeung sageme ditutupkeun deui terus Kanjeng Rasul dicana ka mana ka Masjidil Haram saat ka Masjidil Haram Kanjeng Rasul melaksanakeun salat 2 rakaat sunat kami bulan sadayana di mana rek init-initan beurang omong peuting beh dina urang rek kakasabah sunat ngalaksanakeun salat 2 rakaat sangkana amin berkah teh tadi saatosna Kanjeng Rasul lebapan 2 rakaat langsung Kanjeng Rasul naik kana buraq disarangan ku malaikat Jibril Kanjeng Rasul terus diisrokeun ku Allah Subhanahu wa taala kamana hiji Kanjeng Rasul ngalangkungan 4 kota 4 tempat hiji ka kota Thayyibah naon kota Thayyibah teh nu disebutkeun Al-Madinatul Munawwarah Masjid Nabawi kota Madinah saur Kanjeng Nabi ya malaikat Jibril ieu teh tempat naon saur malaikat Jibril ya Rasulullah ieu teh kota Thayyibah naon kota Thayyibah teh di mana awal akhir anjeun bakal hijrah di ieu tempat leres geuningan butos Kanjeng Rasul hijrah di Makkah ka Madinah wafat oge di Madinah dipendemkeun oge di Madinah hiji saat Kanjeng Rasul beres di mana di kota Thayyibah terus ngalaksanakeun salat 2 rakaat Kanjeng Rasul terus deui berangkat Isra ngalangkungan kota Madian ari Madian tempatna hiji tempat anu mana eta tempat teh tempat waktos istirahatna Kanjeng Nabi Musa alaihi salam dina waktos Kanjeng Nabi Musa di udak-udak ku Raja Fir'aun maka sunat Kanjeng Rasul dirinya diparentahkeun ngalaksanakeun salat 2 rakaat beres dirinya Kanjeng Rasul terus berangkat deui ka mana ku Gunung Tursina teh masih kene sami di nagara Sam naon Gunung Tursina teh cacariosan dadauhan Allah Subhanahu wa taala ka Kanjeng Nabi Musa alaihi salam nampi wahyu mangrupikeun kitab Injil. Terus Kanjeng Rasul angkat deui ka mana ka kota nu disebutkeun Baitul Lahmin. Naon Baitul Lahmin teh Betlehem. Cek bangsa ayeuna urang sok kenakan bahasa Betlehemnya kepercayaan orang kafir. Kepercayaan orang Yahudi. Naon sababna sabab dirinya tempat lahirna Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Baitul Lahmin tempat lahirna Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Maka Kanjeng Rasul langsung melaksanakan salat 2 rakaat. Saat dirinya Kanjeng Rasul berangkat deui ka mana? Ka Baitul Maqdis nu disebutkeun masjid anu ayeuna keur dibombardir ku mana? Ku Israel. Naon ngaran masjidna? Al-Jabar. Lain. Cek masjid anu di Palestina teh naon masjid namina? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Anu keur dibombardir ayeuna teh tempatna Isra Mi'rajna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi mata kacida urang salaku jalma mukmin mata kacida orang-orang satu jalma muslim lamun teu aya bela ka orang Palestina kumaha cek urang teh da urang teh teu mampu ari kudu perang hiji kudu boga duit kaduana kudu ninggalkeun sipating keluarga katiluna kudu urusan jeung negara teu kudu jihad perang ka itu naon atuh
minimal saat sholat urang kintunkeun Fatihah, kintunkeun qunut nazilah Gusti barokahna Fatihah, barokahna ayat kursi, barokahna ayat Al-Qur'an. Abdi sejangarakeun dulur abdi anu aya di Palestina. Insyaallah doa urang ad-doa silahul mukminin itu tembus ka langitna Allah Subhanahu wa taala.